Sedangkan ulah kaedanan aduh kaedanan luar biasa. Sampurasun. Assalamualaikum. Aduh, Damang. Masih Damang. Saya. Ini nuju naon itu nuju latihan. gembrung we Gembrung nuju latihan ya. bisa nanti istilah nama kulum sonten tapi ada tos wengi ini mah Teka rawas nyawanya. kau nalika tadi teh mun ade atas waktu hujan teh nya Mohon abi ge nu teh. Kieu heula nu teh. gitu Mata kelas ka dieuna. Sampurasun baraya. Penak deui sareng channelna Saung Kasep. Nah, ayeuna kadongkapan wa ye wa tiasa nepangkeun wa saha wasna wa. Abah Ujo Oded Abah Ujo Oded sesorana teh. Abi nyebatna wa atan api Abah? Aja langsung. Abah we nya. Abah we. Kumaha kitu sepuh. Tah gitu. ini seperti sana pun abah seperti atas aya wiswaannya Mohon. kudu Nah, ketinggalan gitu. Siap. Ras. Ieu aya hiji deui ieu mah tos wah kakoncara pisan Abah Aceh. Aceh sehat? Alhamdulillah sehat ya, sehat. Ya Aceh ya seperti biasanya orangnya di channelna Saung Kasep. Kurang ngobrol-ngobrol ringan lah Wak, Bah gitu. Ngobrol-ngobrol ringan perkawis seni sareng budaya gitu. Nah, abdi teh ya namanya kan tinggal di ditu ya nya. Wah main suling ya. terus Nah, abdi teh yang terang Wak. Dasarna main suling kumaha? yang tawis nanya ari suling mah enak nada dasar kami dina gitu makan dorong pas salah sidu Mohon anak dasar di mah tina dasar laras pelong velognya. dia mah ngangwa laras pelong anak teh opong da teh hiji da teh pokoknya dami nati lada Lada Tina sehas. tuang lada sanes kadinya mohon sanes puntennya Iya kan mewah. termasuk Dino velognya. pelong Datanya. anaknya da teh hiji Mohon. Nah, kalau gitu. Dadanya. Mohon Da. data hiji. Ada mie. Yang kan nutup 5. Nah, iya. Mohon. Nutup opat. Opat.
nah teh janten nalika tilu. tilunya. Nah tilu. Opat teh janten buka sadayana. Dan 5 deui. Janten uwi deui, janten uwi kalima, nada dasarna mung 5. Oh, mung 5 nya. Standarnya sareng kacapinya. Standarna teh sareng kacapi setenatnya teh. Yang tawisna pemisurupan mah tergantung peminya yang nasurupan bade tarik, bade rendah, teh langkung Anu niupna ukuranna sawanten urang. Oh, gitu. Karena teh sawanten ieu kiat nya di haliangkeun ku juru kawi eta mah isine sapertosna kitu. Surupan teu kiat sapertosna dilungsurkeun deui kana 58 dan tawisna ukuran surupan teh aya kana 62. Anu 62 mah dianggap tembang soda Cianjuran. 60 terus 58 standar 58. Anu biasa dianggap mah 60 tembang Sunda Cianjuran mah kami menaika non karena karawitan atau mengepikeun kacapi degung suling degung mah antarina anu 52 kumaha nya ieu nana ngangena anu 4 5 genap standar mah 5 genap oge kumaha tahoyong kumaha kiatna suatna tah ari anu dimaksad nembe teh aya 62 52 eta teh naon eta teh wa janten ukuran ukurannya oke ukuran swanten oh soanten nah terus iya ya kan nembe mah ieu mah bolongna aya genep upami ieu 4 naon bentena gitu sami ada dasar ieu mah benten-benten bu dina buka ieu mah pami nada hiji teh dibuka sadayana nah benten ikieu da di dasar sadayana ditutup ieu hiji janten tilu dibuka mohon ieu da janten 2 nah teh tilu teh ya hati 4 wih ada salaresna mah sami-sami wae gitu suatu namanya mung seperti bubukana eta mohon mung dinu teh dinu lobang oge lobang mempengaruhi nyawa kita gitu pemirsa nembe dasar main suling pangintennya terus wah ari kawit teh di mana kawit nama asli mah di Garut di Garut orang Garut nyawanya gembara ka dieu panginten Samarang Garut Darajat Darajat tos lami di naon di bergelut di bidang seni alhamdulillah alit gitu alit nalika sapu-sapu di eta diwujukan nih katanya kadis-kadikna eta anu atas napak kawa alhamdulillah gitu mohon di sapu di pasihan ilmu gitu mohon saya aya ieu na teh wa suka dukana wa tinu naon bergelut dinu bidang seni sareng budaya ieu alhamdulillah urang atas karaos oge nya dukana ya enda antawisna hari seni teh istilahna badai kusaha pamit ku urang namun mulai seni tradisi Sunda teh antawisna eta mohon ari wa mah nya bah gitu wah bah lah sate pugu wah nya bah gitu nya kumaha kahoyongnya siap bah abah we lah nya abah we bah ada sia eta geulah incu apa sorry ya 24 ya bah terus ieu bah upami suling ieu nya khususna kan anu abdi terang ieu nya suling teh aya 2 suling ieu suling anu biasa ku urang sok di cacana kitu nya dipaenkeun suling Sunda lah paintennya namina terus aya suling hiji deui anu biasa dipidangkeun dinu musik modern sapertos dangdut eta benten atau napi sami ya antawisna eta mah benten nada benten dinu nada nadana kan nada dasarna do re mi fa sol la si do ini jantan bentennya iya mah tah gitu pemirsa ternyata suling nada suling Sunda sareng suling anu biasa di sok dicanakeun dinu
dangdutan tuh beda. janten bangsing namina Bangsing sarolin namanya kan bangsing. sami Bahannya saminya di nu bambunya. tina awi tina ti bambu tina kan bisa tenis oge aya Aya. gitu pikeun hoyong nyeuna kiat sareng modern oge Mohon. maka hoyong Tah, itu Pak Aceh. nah gitu Jero. Jeronya baca ya. Jero. Hebat. Suling. Molotok lah. Abdi mah nembe pendak sarang maestro suling. Ari sarang maestro kacapi mah palinten nya sareng bace osok pendak gitu nya. Sok gembrang-gembrong oge wa abdi teh wa sareng bace teh ngangge kariling celempungan gitu wa. Nya lumayan tos rada lami lah sareng bace gitu. Tayina kasopingan wa ka dieu nya alhamdulillah gitu atuh nuhun pisan gitu wa. Terus itu wa wadai nya ya teh. Iya senang. Biasanya iya sari kanggo mama cengkedak mohon biar lah wae lah. cungayos mah teu meset Nya. sakohoyongna Iya. kumaha saena Mohon. bade ulah dina ulah Ulah, mah ulah mah eta kuda ulah gajah di dituna itu mah binatang itu mah saderek Dengan awalnya. Wah, itu wa aya Pak Koko wa. Pak Koko, Mang Koko. Urang saurannya Mang Kokonya. Nah, ieu Mang Koko teh salah saweos anu gaduh ieu patempatan saung kasep. Di mana Pak Koko teh nya sesepuh lah di saung kasep teh gitu. Saung kasep teh gaduh sesepuh nya eta salah saweosna Pak Koko. Nah, anu ngajalankeunna aya Kang Heri di GRP nya Geraha naon anu berhubungan sareng percetakan. Terus eta oge manajer abdi eta teh, manajer saung kasep oge Pak Heri teh. Mun terus aya ownerna saung kasep Mang Edi kaleresan ayeuna Mang Edi nuju aya Padamelan. Nyanyina teh tiasa dongkap ka dieu gitu. Janten anu tiasa dongkap teh nyaeta Mang Koko. Orang sauran. Mana Koko? Hei. Nah, Mang Koko ya. Sampurasun. Rampe. Pak darah lama. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, sehat syukur sehatnya. Lain asa kagagas. Ku ieu kesinan suna urang teh. Ulah dimumure. Kudu di Pusti urang teh kade ulah dileungitkeun bahnya ieu. Kesinan sunda urang teh ulah dileungitkeun sampai di mana ka anak cucu gitu. Nya. Eta urang teh kade ieu. Nya turun tumurun kade urang teh. Ulah dietakeun teuing ieu kesinan urang teh gitu. Muli asa kagagas wa inget zaman baheula gitu. Jeung indungna geurang nganturan ka sawah. Ngajingjing teko, make kabaya, make ieu tiung, aduh mending nyeredet wah. Oh mau disiningan menya tah, gitu, nya mawa timal, tuang dina galengan, aduh. Mantap nya. Mantap aja. Sanes tuang galengan, tuang timal teh. Cari kira galengan bari ngalu besar. Aduh. Asih kasin pejet teh awan ipis nih. asin pejet asin peda asin pejet mah kangenang kucing Asin pejet. Asa nyararuga, aduh meni sedih. Abdi ge wa nembe teh ngadangu naon ngadangu petikan kacapi bahate sareng uang main suling teh asa aduh kumaha gitu nya. Emot nuju alit tapi kapungkur nuju alit nuju sakola aya pelajaran ieu kesenian oge. ngaraas Oh, jantan emot we aduh abdi nuju alit kantos diajar nu kieu gitu. Terus nya salah satuna abdi kadang sok emot masa-masa nuju ieu lah gitunya ari ku mohon ku musik-musik tradisional teh. Jantan kabuka deui gitu emutan nu kepangker teh kantos kieu kitu kaguar deui anu naon anu akhirna jantan timbul hoyong ngarobih gitu. Tinu awon jantan hoyong ngarobih kanu jantannya lebih baik gitulah nya. Takunya ku jalana ieu naon seni budaya gitu. Salah satunya nyata kacapi sulingan palintennya. Kacapi sulingan. Meni nyeredet metik oge teh metik itu. Nya, aduh ya saya imut deui ka kepungkur gitu nuju alit. Karena ieu mah benten masana panginten we nya. Tapi tetap urang mulai. Mang ieu dari ieu mah uwa teh nya si uwa teh nya ge sanos sebutan teh
tiklot nya leutik kolot pun taluanya tapi ilmuna Weh, atuh. Jagona lamun cek bahasa budak ayeuna mah ampun paluleun ngalelek nya kolonel kada pangkatna teh. Jadi kolonel teh lumayan pangkatna sangat tinggi. Iya. Sangat tinggi kolonel teh. Tapi lamun kublak kana sih teh naon? Kolot samenil gitu. Kolonel. Tapi pangartina ilmu nama baca wah luar biasa. Jadi sana si Wamas si bergelut di segi bidang suling unggul. Oh gitu. Petikan kacapina. Abdi mah anak buah gan mereka mali sore. Masih kena sisa tanah aja seperti kuah atas mah. Mana we teh? Daya. Mung tinu ieu unggul wah teh di naon suling unggul tuh ternyata nembe kenging keterangan di wace. Wah tiasa kanu kacapi oge luar biasa. Deui, Kayak ieu geus rada aduh asanya tuh. deui cenah cek pada saudara si Mang Aceh juga kana kacapi teu pisan-pisan si Mang Aceh mah gitu nya. Aya pun guruna ieu wa. Oh, tuh Jadi, ternyata lamun bilih bade ngajadarkeun riwayat kacapi tiasa oge mah. biasanya. Tiasa. Wah terang wah sejarah kacapi itu Kacapina. manawi tiasa mangga wah di gua wah supados baraya-baraya ieu tiasa terang gitu perkawis sejarah kacapi. Sejarah Gitu, Wak. kacapi teh punten-punten anu atas kemenak dua. Mohon. Jantan kacapi teh bentuknya pasagi. Pasagi. Bentuk karena selira urang teh. Masagi teh Ulah, nya. urang teh kedah masagi emutan teh kedah tos masagi. Oh. Ulah kacana sakaba-kaba. Aya Leres, ajakeun ieu 20 kawat. Kan nyenak sifat 20. Tuh. Sifat pengusahaan Kuniman teh kuniman mah genap. Sifat 20 ayeuna jadi masih tangtungan warga urang kene kitu tah urang teh pamitos terang karena artosna kacapi sareng anu sifat 20 eta dan tentos aya istilah dos naon teh caos mah tos aya kamanusiaanana gitu. Gitu nya. Jasa gaduh aji rasa. Tuh kana kacapi mah ya disimbulkeun oge aya rasa. Ya. Seperti dina suling atau kacapi. Tapi dina intina biasa terus mamaos temang Mohon. mamaos temang sareng ngawi. Kan sami wae mamaos kadinya kene. Ngrasa eta kada diange. Mohon. Tilu rasa eta nu diange. Punten-punten tapi nya pengalaman awalnya bah disepuh oge. Mohon. Ai rasa eta teh. Rasa rumasa karasa. Ya. Gitunya. Aya tilu rasanya. Tilu rasa. Rasa, Karasa rumasa. karasa, rumasa. Oh bener. Eta mah. Ada Aduh. rasa. Mana nih pesuling teh? Rasa haki saur resep nyalira. Kadanguna kono sanes pamiti raos mah teh. Ah mah kitu nyuling teh. Sepertinya karaos Iya. Ada karasa. Karasa kok. Ku nyalira oge tos ka ieu. Mun kadiraoskeun gitu. Geuning nyuling kieu teh. Terang kono sanes. Nyalira oge. Anu karasa. Rumasa sanes karasa. Oh, nyanyi teh gini. Yang kieu teh. Salah. Kono sanes teh nya ku nyalira kono sanes tenang. Gitu. masa salah teh. Masa salah. Enten Mungkin lagu oge sami gitu, ulah pada hoyong wae sasepuh teh mah. Nah, pada pada rasa, padu hoyong teh padu ke pamil oh main nyanyi wae. nyanyi wae gitu. Jojrong weh tak gitunya. Oh. Ulah padu mau gitu. Ngajelang ka balong. Kabalung mah udah melau pada dipais. Jadi gitu sami bedaya rasa urang Ya. rasa. Jantan aya filosofi oge nya kan tapi teh nya teu Rasa ieu anu geuning raos awet. Kuno ngadangu teh raos geuning. Tapi awan mah soal tenang. Dah. Ngobrol jeung ku baku sarangan ku aing teh ka ieu. Juga ngareos nya. wah ternyata luar biasa. Kalau Luar biasa. dina lagu kenah we. Kenah rasa punya raos tenang terus sanes mah. Oh. Pan namanya dia meni nyeredet. Nyeredet. Mah kan disebutkeun icalan oge kitu pamika ieu mah. Di ibarat icalan.
gitu. Ah. Cik. Kalau rasanya wah ieu di saung kasep oge. Saung kasep teh nyaeta salah satuna portal. Janten anu bade minat gabung ya sareng paguyuban nya ayeuna saung kasep teh ngadamel paguyuban oge wa. Alhamdulillah gitu nya paguyuban saung kasep di mana nyata saung kasep teh eta salah sahijina nyata portal para pelaku seni budaya sareng seni modern. Teras dinu seni kerajinan tangan oge wah dinu handicraft dinu bambu dinu naon-naon deui gitu nya mangga bilih bade gabung ka saung kasep mangga diantos di Jalan Alpa nya Alpa hiji. Jalan Alpa hiji tepatnya di Cigadung. Mangga yuk kadararieu urang gabung urang memulai seni budaya urang sasarengan gitu. Kalaresan saung kasep oge gaduh program wah gaduh program di mana programna nyata nya salah satuna nyata ngalestarikeun kebudayaan urang gitu. Mohon eta nyawa oge panginten entos kieu mah. Ya urang-urang sasarangan lah gitu nya, urang sasarangan terus hiji naon salah satuna nyata itu memang terus aya sababaraha hiji para grup-grup seni ya nya anu tos lebet ka paguyuban saung kasep. Tangke insyaallah salah satu program paguyuban saung kasep teh nyaeta ngayeu jasa. Upami misalkan wah ieu gaduh lingkung seni terus gabung sareng paguyuban saung kasep tangke ku programna saung paguyuban saung kasep teh nyaeta milarian naon job manggung teh gitu janten disalurkeun ke instrumen mohon si lingkung seni ieu engke ninggal naon jadwalna terbangna ka mana ye beunang oh di anu anu ieu di dieu gitu janten tos aya programna gitu wah si paguyuban saung kasep teh eta dinu seni sareng budaya dinu urusan seni musikna pangintennya dacan ka dinu krap seueur wa seueur alhamdulillah tos ayeuna tos mulai jalan gitu nya alhamdulillah mohon paguyuban saung kasep teh jika terasna amin nyuwunkeun rojongan oge wa dibawa nyuwunkeun rojonganna Si aya usulan sarna. amin ayo oge wa tuh ieu bambu wa sami kan sareng suling dina bambu. Nah, ieu alhamdulillah aya padamelan ngadamel tumbler. Terang tumbler santara wadah eueut wa. oh Wadah angkir misalnya pemiin upami Tapi- botol. Nah, botolna dilebetkeun ka dieu, ieu dikasingna ngangge bambu. Nah, kalaresan aya nu tos janten. Kayak urang sulap heula nya ku abi. saya kuning Mohon urang sulap heula Pak Koko. Simsalabim. Aya tuh, aya wa. ayah Tah, ieu salah satuna. alhamdulillah Ieu wa. abah mah Tuh. Wah. personal ikas seperti termos oge nya Mohon tah ieu teh bahan-bahan casingna atau napi wadahna ieu wa. Ieu namanya ditetekan, diukur. Tacan ieu teh namanya 30%. Tah ieu nu tos sempurnana gitu wa. Kalaresan lebat tadi mohon kalaresan abah mah yongko we kitu henteu ieu teh dilebetkeun ka dieu kitu wa. Teras engke tah ieu tutupna. Nah, Kayak macam cangklekan lah. cangklekan eta mah. pasti kalapak gitu Oh. Pemirsa oge tiasa upami bade pesen tumbler sapertos kieu nya. Tiasa di komen-komen lah. Tiasa di komen-komen nu peryogi tumbler sapertos kieu gitu. Atanapi mug oge, gelas oge gitu. Tiasa mohon tiasa di komen-komen kayak di kolom komentar. Nampi oge partai satuan oge wa bade meser hiji 2 3 di ladangan ku paguyuban saung kasep mah gitu wa. Saya nyawanya terjadi mah awi atau ulang-ulangan dalam kieu. namanya seni mah Mohon karena kreativitas tadi mana orang leres biasa leres wa. ya gitu. Ilmu tadi teh ilmu
apa namanya uning yang menawi teh itu langsung we teh mau deui lebat. Ngangge lebat. Bocor dan wah ieu mah moal bocor menjami. Abdi ge nuju pesen ieu teh wa ieu teh. Ka upami ieu cangkir wa. Ya cangkirna wae ya. Cangkir. Cangkirna ieu. Ieu asli dinu bambu, sadayana bambu. Teu aya stainless atanapi beling atanapi bahan nu sanes asli aya. dalamna. Asli dinu bambu ieu. Ieu na bah tah. Cangkirna tah. Cangkrekan. Dinu bongolna ieu dinu non nya. Puhu. Bongol nya. Ya bongol. Bongol. Kuku nah. Tah teras upami misalkan ya pemirsa hoyong misalkan tumblerna pesen tumbler atanapi gelasna anu hoyong aya tulisan atanapi hoyong gambar tiasa nah gambarna sapertos Hayong kumaha oge tiasa. ieu di laser entos sistem laser ya tiasa oge mung ieu mah cangkir ieu tumblerna tiasa di dieu engke bade tulisan nami lingkung senina paguyubana atanapi tulisan papasangan Papasangan tiasa tiasa. di dieu gitu tiasa menyesuaikeun narima oge saung kasep Bahasa Tiasa lah. Inggris nama termos gitu. Ya. Termos gitu. gitu wa tadi teh alhamdulillah menuju ngagarap tumbler gitu Menuju produksi. produksi terus engke oge salah satu anggota paguyuban saung kasep teh insyaallah kaping 17 ya macenya kaping 17 nami ieu teh LBS nah LBS oge wan ke aya acara oge insyaallah kitu nyieunkeun rojonganna Dayana sehat, dayana. Yang penting masalah HP orangnya lah. Sehat teh awis. Ya. Kata sama-sama mendoakeun kasadayana dina kalancaran. Sadayana oge kawama dan oge kitu wae nu dieu sanes sadaya oge mohon rasa kalancaran tina bidangna naon teh. amin Amin. Mudah-mudahan. wa satu acan ditutup ya wanya kumaha upami wa sareng bace nembang deui Ya. supados Haneuteun. haneuteun kitu wa Sok, wangga bace urang ieu deui lah. Cing. Biasa nyeret deh. aduh abis sok emut nuju alit Tah eta. Bade ku ul dangding eta napi teu langkung teu langkung wa Biasa. atos tadi Ya. mohon lima dia beli nyamakeun kabodohan namanya Ya. eta napi apa Ikut tembang. mangga wa beli bade nemang mangga beli bade main suling oge mangga teu langkung satu acan ditutup gitu. orang iya tuh tatrikan Ya. arewos ciptaan bapak koko oke bapak koko iya bapak koko koswara terus ngantunkeun iya oge sami kene karangan anjeunna bapak koko tapi imah masih aya bapak koko bapak koko kasih tuh orang di Alita hayang ilagu nepi kanu di hati tingkim galindung ngantringan rasa asihna bungan rasa Kalian nyeredet aduh dihiasi dampak hatiku ring numi asih kacintaan
nyanggakeun mah pacek kasadayana nyanggakeun sabrang salaya Aya Mang Ian ye. aya Alah. sampai manteu nyanggakeun tani lumayan kabet kasae mah sabrang salaya Kumaha cenah ye Mang Ian ye. logika cabe manteu nyanggakeun mah nyanggakeun tanggakeun sabet saya mah candak Alah. aci pagang Aduh, meni peureus Kang Ian peureus. tos deukeut geni sosonoan sakedap deui pajauh abdi mah da urang bojong kacor kumaha mayunganana bapak teh Kumaha cenah Mang Ian mayunganana. payung. sedangkan ulah kaedanan aduh kaedanan Luar biasa. Nama hiji cenah nama hiji Mang Ian nama hiji cenah ieu. Masih aya 24.533 lagu deui. Olam. Meni rawas cenah wa cenah aduh. Eta aya dua wa nembe teh wa. Nah, nembe teh anu laguna anu nyelong mah. Aduh, gitu tanya canakeun teh. Pas Aceh ngarincik janten hoyong engklak abi. Janten hoyong engklak gitu. Segara retek. Gara teh hoyong engklak gitu mah. negara retek orang geuning Nah, gitu. eta mah lagu calung geuleunya malu makan Ketek ketek. Ya kitu panginten wa nya. Hatur nuhun pisan kadongkapanana ka paguyuban saung kasep. Abah Aceh oge hatur nuhun pisan kadongkapanana Abah Koko nya Abah Koko salaku sesepuh di paguyuban saung kasep hatur nuhun pisan kadongkapanana. Mugia urang sadayana kahiji panginten sehat jasmani sareng rohani, anu kaduana sing seueur rezekina, sing gampang milarian rezekina. Terus anu katiluna sing tiasa urang ngajagi tali silaturahmina panginten, sareng anu kaopatna panginten sing tiasa urang memulai mupusti seni budaya warisan karuhun urang. Sakitu anu kapiatur wilujeng patepang deui sareng paguyuban saung kasep. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.